Bismillahirrahmanirrahim. Qila dicarioskeun numutkeun sebagian pendapat. Man gorosa saha jalma anu melak anu menanam syajaratan kana hiji pohon rojaan bari mengharap lisamaratiha kana pirang-pirang buahna eta syajarah anu dipelak teh yusti pasti eta jalma teh bakal nyiram ha kana eta pepelakan anu dipelak teh inda zamaniha dina waktu zamanna eta syajarah. Upami seseorang melak hiji tangkal bari jeung mengharapkan bahwa ieu tangkal anu dipelak teh bener-bener kaala buahna, kahasil buahna, pasti eta si jalma teh bakal nyiram, bakal mupuk, bakal ngarawat kana pepelakanan. Ngan atuh moal terus-terusan disiram jeung moal terus-terusan dipupuk bae. Da aya waktuna. Iraha tah eureun nyiram kana eta tatangkalan. Fa'alamatu imsakiha maka ari cirina eureun nyiram kana eta pepelakan teh. Khudratu awraqiha eta hejona pirang-pirang dandaunan eta tangkal. Ketika pepelakan anu ku urang dipelak teh geus mulai muncul daun-daunna anu halarejo, berarti geus teu perlu disiram deui eta pepelakan teh. Geus teu kudu mineng teuing dipupuk eta pelakan teh sebab geus kaciri hejo daunna tanda subur, berarti eta pepelakan teh. Cek Bahayu teh ieu sieun mana rek ngomong naon sih cenah sagala ngomong pepelakan. Aya cenah pasal pepelakan dina Duratun Nasir. Aya itu. Rek bab naon cenah ieu pasal menanam cabe. Lain kadinya maksud nama dengekeun teh lah yoi bari ngajahitkeun nya jongjon kade salah masang sleting dibalik deui ke di tukang di sletingna. Gara-gara teu fokus ngeureun melak cabe. Fa idza ahdarat maka di mana-mana hararejo eta hadang daunan teh wa madha muddatun jeung ngaliwat kana hiji waktu. Summa kemudian asobaha kena kana eta pepelakan teh harus syamsi panasna matahari wajafat jeung garing naonana auraquha dan daunan eta tangkal teh nu tadina hejo teh garing deui ku sabab kapanasan ku matahari alima maka nyaho eta si jalma teh annaha bahwasanya nyana eta pepelakan teh lam tumsik ulah ditinggalkeun nyiram dalam arti kudu disiram deui berarti supaya seger deui eta pepelakan teh ulah diantep lamun geus kapanasan matahari bisi layu. Wa idza lam tajibpa jeung di mana-mana henteu garing naon auraquha eta dandaunan tangkal teh balzadat akan tetapi eta dandaunan teh terus bertambah banyak alima maka nyaho eta si jalma annaha kana yen sanyana tumsik eta pepelakan teh kudu ditahan deui ulah disiram teu butuheun cai berarti geus teu kudu disiram sebab geus subur deui najan kapanasan ku matahari tapi daun-daunna tetep hejo bahkan terus bertambah rindang geus eta mah antep teu kudu disiraman bae alami bae antepkeun fakadza
maka seperti itulah halul abdi keayaan si hamba fi Ramadan di bulan Ramadan yusari'u gagancangan eta si hamba tia ila saumi kana ngalaksanakeun puasa wassalati sareng gagancangan eta si jalma tia ngalaksanakeun salat wal khairati jeung gagancangan eta si jalma tia ngalaksanakeun pirang-pirang kahadean. Tah ieu Syekh Usman Al-Haubawi ngagambarkeun tadi petani anu keur melak tia anu keur nyiram tanaman tia teh ngagambarkeun kaayaan seorang hamba di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mah hamba-hamba teh bersemangat kana puasa, semangat sholat, semangat berbuat kebaikan. Lamun di bulan puasa semangat ibadah, wah parah berarti komok di luar puasa. Tapi kan di bulan puasa mah kenyataanna kitu hariru hararejo iman-iman teh puasa semangat najan bari gawe ripuh, puasa semangat banajan bari kapanasan. Ya kitu deui salat urang teh pan komo magrib mah sangat dinanti-nanti. Kerak jam 1 beurang ge urang geus nungguan magrib dah rindu naon? Rindu hayang geradahar. Lain rindu hayang salat ieu lain. Kitulah beres orang buka puasa berembang deui lompat ka masjid nungguan waktu salat Isya berjamaah jeung salat tarawih. Ieu semangat-semangatna orang ibadah di bulan Ramadan. Keur melak, ieu teh keur melak tangkal diibaratkeun tadi teh mah. Wal khairati nya kitu deui urang semangat ngalaksanakeun berbuat kebaikan di bulan Ramadan mah. Urang teu beunghar oge. Kajenting duit urang pas-pasan, gaji urang pas-pasan, tapi urang hayang sedekah bae ka batur teh. Beda jeung mentalna dibere ngan hayang dibere eta mah aya gitu. Tapi sarua wae. Lamun mere kabeh atuh meureun sanu rek narimana. Unggal poe dengan ngarep-ngarep aya nu ngirim THR. Hari maneh ieu hari kirim THR nah atuh ka batur. Iyalah semangat berbuat kebaikan. Aya nu semangat memberi dan aya nu semangat diberi. Bahkan mau aya nu nyieun banner gede. Saya siap menerima zakat Anda karena saya tahun ini miskin. Ya Allah, saking kusieun teh kebagian zakat. Buat nyieun banner. Dunia sudah terbalik. Itu semua dilakukan rojaan, mengharapkan liqabuliha supaya diterima na amal ibadah bi barakati Ramadan dengan keberkahan bulan suci Ramadan. Akan tetapi semua amal kebaikan timimiti puasa, salat, jeung taat-taat anu lainna di bulan Ramadan belum tentu eta teh ngahasilkeun buah. Eta pahala teh buahna belum tentu. Bisa jadi pahalana urang kapanasan matahari jadi layu payawat garing tungtung nama. Sebab urang kurang ngontrol kena amal ibadah, kurang nyiram, kurang ngurus kena amal ibadah urang. Naon atuh tanda na jalma anu diterima ibadah puasana, salatna jeung kebaikanna di bulan Ramadan? Fa'alamatu maka ari ciri qabuliha diterima na pirang-pirang ibadah ayyakuna nyaeta aya saha al abdu si hamba ba'da Ramadana setelah selesai bulan Ramadan teh ala taati eta tetep terus ngalaksanakeun berbagai kataatan wal ibadati
jeung terus ngalaksanakeun berbagai ibadah sanajan bulan Ramadan geus berlalu. Tarawih nu 20 rakaat teruskeun dan ganti niatna salat witir niatna atawa salat tahajud atawa salat anu lainna. Aceuna urang mah hayang niat tarawih terus di bulan Syawal. Ieu atuh ulah tarawih mah eta mah khusus di bulan Ramadan. Isi kalangsung ke. Kemudian tadarusna oge teruskeun sanajan Ramadan geus berlalu. Nya kitu deui urang semangat berbagi di bulan Ramadan teh terus sampai ke bulan Syawal, bulan haji dan bulan-bulan berikutna ulah sampai peot deui. Ketika di bulan puasa orang rela berbagi 3 liter setengah jeung sesama jeung fakir miskin. Atuh di bulan Syawal oge kaluarkeun sedekahna 3 liter setengah jeung fakir miskin. Ulah ngadagoan setahun sakali rek mere biasa 3 liter setengah teh. Nya kitu deui mereka ustad, mereka guru ngaji teh ulah ngadagoan malam takbir wae. Terus ke sabulan sakali bere duit ustad teh, bere duit guru ngaji teh supaya henteu layu mamatahan ngajina. Apan ustad oge manusia, mun teu bogaeun duit mah ngampleh mamatahan ngajina. Komo isukan can boga jajan-jajan budak. Mamatahan ngaji teh cemreut na pemurid. Mun cek dieu ngaji Pak Ustad lah ngaji teh kan balik deui. Ai lieur ieu can boga jajan jang budak isukan. Itulah lemah kurang icis mah Ustad oge. Naon sebabna lain teu ikhlas. Sebab ngajarkeun budak teh kudu tenang lahir batin. Memeh ka majlis taklim teh kuduna jang jajan budak geus aya. Nempo pabeasan jang isukan geus aya. Pakara sang ustad akan melangkah dengan gagah ke majlis taklim. Begitu sampai ke pintu majlis taklim akan berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ngajar lagi. Dak ngaji dak. Mantep ya, geus dompet nyocok. Pabiasan pinu, jajan budak geus dikepulan seorang 1 juta sapoe. Mantap eta mah. Nah, matak ulah sampai setahun sekali mereka ustad teh supaya ngajar ngajina semangat. Cocok. Cek Ustad Udri teh, mantep cenah ieu mah ye. Cek jeung Udri teh. Setuju cenah ieu mah ye, ngabela para ustad. Aku tenang dibelaan ku anak jangan. Tenang bae, asal engke hasil belah semangka jeung anak. Etalah ciri jalma anu ditarima ibadahna ku Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Beres bulan Ramadan teh terus masih keneh istiqomah ngalaksanakeun berbagai kataatan sareng berbagai ibadah. Mudah-mudahan urang sadayana sing termasuk orang-orang anu diterima amal ibadahna ku Allah Subhanahu wa taala. Oge pamudah-mudahan urang sadayana sing diberikan kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala supaya urang terus biasa istiqomah ngalaksanakeun berbagai taat sareng ibadah. Ieu penjelasan dikutip ku Syekh Utsman Al-Haubawi dina kitab Hayatul Qulub. Wallahu a'lamu bishawab.